Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji anu jadi panghias ati, puja anu jadi panghias rasa, eta tangtu kagungan Allah Subhanahu wa taala anu maha welas tur maha asih. Kukituna urang sanggakeun puja-puji kamantena yen ku kodrat sareng irodatnya urang sadaya ditakdirkeun kumpul di ieu haflah dina raraga walimatul arus keluarga besar Bapak Haji Said miwah Ibu Hajah Adah Saudah anu parantos ngalaksanakeun atanapi ngaakad tikahkeun putrina nyaeta Teh Dewi Tri Astuti sareng Agilang Maulana Ardi. Atuh simkuring saparakanca ti rombongan ngahaturkeun wilujeng jatukrami ngambah sagara rumah tangga ka kulawargi besar kadua mempelai. Urang sami-sami dungakeun mugia panganten sing tiasa dijantunkeun kulawargi anu sakinah mawadah tur warohmah. Amin. Salawat miwah salam mugi salawasna ngocor ka panutan alam ngamalir ka Nabi akhir Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina para sahabatna tabiin tabiatna mugi dugi ka urang sadaya salaku umatna sing tiasa kenging syafaatna jaga di yaumil akhir. Amin. Wilujeng tepang sono sareng lingkung seni wayang golek pusaka Arya Kamuning Tilu pimpinan Kidalang Aan Anjas Maraham Jahaes anu kaleresan teges asli putra Karangken Garawangi manawi rombongan tetiasa ngawitan satu acana aya sambutan-sambutan ti para inhong ieu lembur atanapi ti pangersa sohibul hajat kukituna kapang jajab ieu acara atanapi panata calagara mangga tansah diajeng-ajeng kangge ngabika ieu hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para alim ulama, para kasepuhan, para tokoh masyarakat, hadirin tamu undangan anu kusim kuring dipihormat daya bahasa tur kalimah anu kalintang bernahna dina wonge ieu kecuali ungkapan rasa syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala dina sadalimpahan rahmat karunia nya kitu oge nikmat anu kalintang pisan seueurna utamina nikmat sehat sing alhamdulillah urang sadaya tiasa hadir dina dangat ieu sanaos situasi nuju corona insyaallah sanaos seueur nu OTG saurna mah tapi di urang insyaallah zona hijau sarehat sesuai sareng hasil swab sareng rapid test janten insyaallah manawi ku hadirna urang ieu tandang urang sehat
Gitu janten sakali dia muji syukur ke Allah Subhanahu wa taala tina non rupi kesehatan anu paritkeun kangge urang sadayana. Teu kakantun salat wasallam mugia salam dicurah limpahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, ka para sahabatna, kalian pemugia urang sadayana diangkat janten umatna anu pinareng jaga keng sapaat di mantena. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kasepuhan tokoh masyarakat sadaya nu kusim kuring dipehormat, tika kantun menawi Kang Aan selaku pimpinan di Pusakarya Kamuning tilu menawinya Kang Aan nya sadaya nu kusim kuring dipehormat. Tadi terus didugikeun sim kuring bade ngadugikeun sambutan dua ti Soebul Maksad sareng ti pemerintahan desa. Atuh anu pertama ti atas nami Soebul Maksad Bapak Haji Said sakeluargi dina dagat ieu teu kendat ngahaturkeun timpah nuhun laksa ketika bingahan ka para bapak wargi sadaya anu parantos idhulu surur ngabingahkeun ka sim kuring sakeluargi. Kumargi kabayang upami dina wengi ieu bapak-bapak teu hadir di panggung sepi sigana janten sim kuring haturkeun nuhun pamugi non rupi kaesana dibalas kula Subhanahu wa taala kalian keng imbalan pahala nu manglipat ganda. Nya kitu oge teu kendat ka sadaya para panitia. Sim kuring ngagaluan kayakinan wengi ayeuna atanapi hajatan acara sim kuring moal tiasa lumangsung saupami teu dirojong ku para panitia, ku sasadarekan, ku warga masyarakat Blok Karangken khususna. Ku kituna sami sim kuring ngahaturkeun nuhun. Hapunten ka sadaya panitia taun sim kuring mung merih tanagina wungkul teu tiasa ngabalas ku mangrupikeun materi. Nya kitu oge nedasi hapunten ka sadaya tatanggi wargi sim kuring. Tangtosna ku ayeuna hajatan sim kuring kaganggu ku pengarah suarana, kaganggu lalu lintasna. Ku kituna nedasi hapunten anu saageng-ageungna. Nya kitu oge jian pidua ti sadayana kumargi kauninga maksad sareng tujuan hajatan sim kuring teh asanes nyaeta parantos ngadahupkeun pala putra-putri sim kuring nyaeta Neng Dewi sareng Cep Agung anu tadi paros di akadan jian pidua ti sadayana pamugi pala putra-putri sim kuring dina rumah tanggana sing tiasa rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Rupina eta sambutan anu kahiji dilajeng karena sambutan anu kadua di atas nami pemerintahan desa. Kang Aan hapunten menawi sim kuring sakedik tadi bucu baca gitulah intina mah. Sakedik sejarah wayang golek. Ternyata wayang golek ieu memang diurang tos mireng banyak. Wayang golek cenah ge asalna atanapi dikembangkeun nuju zaman para wali. Nyata para wali songo nanging bibitna wayang golek ternyata tina wayang kulit. Salah sawios penggagas wayang golek nyaeta Sunan Kudus. Kumargi upami wayang kulit mah mung tiasa dipanggungkeun atanapi di naon namanya teh nya diayakeun dina wengi. Janten Sunan Kudus ngagaduhan inisiatif nyaeta wayang golek upami di Kudusna sebenarnya teh wayang menak upami telepat mah. Upami di Cirebon ya maos tina sejarahnya literaturnya wayang gepak naon namanya itu cepaknya tah upami di tatar parahyangan kapungkur mah dianggapnya biasanya ku para bupati ku gegeden lah intina. Fungsi tina wayang golek nyaeta kanggo ngaduikeun informasi nu dilebetna aya edukasi pendidikan moralitas etika sareng kantena. Jangan alhamdulillah ku ayeuna wayang golek salaresna mah pamugi janten sarana informasi dakwah sareng sanes kantena gitu. Da fungsi awal ayeuna wayang tinggawitan wayang kulit teras wayang golek fungsi utamanya nyata kanggo media sosialisasi media edukasi. Komo ayeuna zaman kiwari nuju zaman corona nya mudah-mudahan ieu kan termasuk karena media sosialisasi sareng edukasi informasi kanggo warga masyarakat. Sakedik sim kuring teu bosen sesuai sareng protokol anu paros tangtoskeun ku pemerintah nganggo masker, jaga jarak sareng cuci tangan. Yeun teu bosan-bosan.
kumargi sanos bosan oge tetep urang mah biasana urang Indonesia sok sering hilap kumanya kadang kawis teu disiplin gitu. Sim kuring teu bade ngabahas langkung tebih kumargi dina televisi para pakar tos ngadugikeun ngeunaan corona. Nanging manggalah intina urang ngadoa mudah-mudahan urang sadayana salamina aya panang tayungan Allah Subhanahu wa taala sehingga ditebihkeun tina balai ku nu mangrupikeun panyawat atawa wabah corona. Rupina sakitu anu tiasa dugikeun kadang langkung nuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin eces jentre pertela sambutan atanapi kedalisan ti sohibul maksad. Atuh katampi ku urang sadayana kalayan kabingahan. Palawargi sadayana sateuacan urang ngarumangsungkeun ieu hiburan. Hayu urang sami-sami sakseni penyerahan cindramata ti rombongan lingkung seni wayang golek pusaka Arya Kamuning Tilu kapangersa sohibul maksad anu mangrupi cindramata wayang golek Arjuna sareng Srikandi. Kukituna kapangersa Kidalang Aan Anjas Marahamza HS sareng kersana sohibul maksad supados tiasa ngadeg di ieu panggung. Pergi sadaya peryogi kauninga kusadayana yen Kidalang dina mancen garap wayang wengi ieu dipasiep kudua juru kawih anu kahiji kakasihna nyaeta Mamah Eti Wirahmasari sareng anu kadua nyaeta Mamah Ecin Andriani ditempas ku juru alok nyaeta Kang Udil kalayan disarengan ku gendingan gamelan parawiyaga ti PAK Tilu. Satu acana perung manggung prakma gelaran hayu urang sami-sami lenyepan pidangan nu mangrupi hariring kanu mahawening haleuang kanu mahawenang ngalangkungan lagu Kembang Gaduh. Bismillah. Bismillah ngawit dan ngawi Ampun. amit nyebat asma Gusti ya Allah Rabbul Izzati ya Allah Mamah Eti tea ulang. anu sifat Soloyo anu sifat welas welas asih
amin.